orang bestnya. Anjing serius? Bagi kecantikan kau orang tuh. Ih, naon tuh? Abdi teh cantik aja. Kumaha upami urang. Assalamualaikum. Ujung ending. Ada segini sana yang buruk mini. Nya. Waalaikumsalam. Ujung ibu terus nanti atas 3M. 3M. Antosan sakedap. Leres ieu ibu Rukmini teh. Mun bu, sudah candak atau satu aja jam 10. Nuhun. Naon anu anjeun lakukan di dieu? Soalnya sulang anu kedah naroskeun, naon anu anjeun lakukan dia. Ya aya tes teh diajar, tong bawa ka guru. Dasar mojang tengah akun. Daripada maneh kacau, teu jelas. Di baheula hirup maneh emang pernah bener. Maneh nyaho atau henteu? Aduh. Naon maneh pada di dieu? Loh, ibu tuh menang 3M dina lotre. 3M. Eta mah saletik. 550.000. Ayo atuh ke kelas. Mun telat ibu push up. 10, 8. Bade ka mana? Cabut bosan ulangan. Mohon abdi nuturkeun. Dik, mana lagi di kampus? Itu dia kue mau sama ya. Meh bakal bukti lu bisa luwih ti kita. Mana rek jadi ketua OSIS dit? Ulah, urang teu yakin. Nyaho ah. Ujung ending Bapak. Jadi murid karasep anjeun suping oge lejeng ending Kang Adit. Ibu ieu anu diwartosan kamari. Saha kitu Pak? Nyaho saha nu resep berbekal ka Bapak. Oh iya itu teh masukna. Bu, biasa pesan geprek sabungkusnya. Nuhun Cep Adit. Wah, nande ieu. Biasa wae atuh kan nomor pesanan. Pak sarapan atur nuhun terima. Pak, abdi hoyong ngapos. Umurkeun Bapak. Nah, abdi cocok janten ketua OSIS. Puguh atuh Pak. Abdi sok diremehkeun jelema, terus waktosna abdi ngabuktikeun kasadayana. Kudu jujur. Muhun Pak. Menurut Bapak, sekolah ieu butuh pamimpin anu ade dibawa jeung ganteng si Adit. Ah, biasa aya Bapak itu. Oh, oke, Bapak ngadukung Adit jadi ketua OSIS. Muhun Pak. Panggilap ada masyarakatnya. Ibu. Matur suwun Bu. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum terus gitu. Assalamualaikum. Gimana Juna nggak datang ke Ayuna? Tong sok dicangking atuh Pak, hampura budak kakara balik. Abdi aya latihan band Pak. Pernah maneh main banda, lu hadeup di lo, parawi siga tetangga, geus manggung di mana-mana. Nuju nonton naon? Tinggal nanti kita OSIS bentuk nominasinya. Saha nu yang jadi ketua OSIS? Adit Pak. Mau nanti dina sejarah keluarga orang mah, teu aya nu jaten pamimpin, teu aya angkeun sae weh diajar, supados engket ya jaten PNS tur moanang istri nu gelis loba duit. Bapak naha teu ngadukung putra sareng pun lancek. Anjeun naha sedih. Tapi capek Bu. Enjing Dita. Anjing nih. Kumaha sekolah anjeun? Mami ngadenge anjeun nyalonkeun ketua OSIS. Leres? Enya. Eta hebat. Mami yakin maneh bisa ngalakukan eta. Nah, mami tiasa nyarius gitu. Dita, piala di kamar maneh geus jadi bukti maneh pasti bisa menang. Hampunten. Mami tadi wengi Iraha mami nangetan di Halo. Hampura ya Dita. Mami intit heula. Emang lila teuing. Gancang, geus buru rek balap Dita. Tenang, orang pasti menang. Leres, anjeun paling. Nya atuh. Anjeun kudu jadi tim sukses kuringnya. Leres, anjeun parantos ngadamel visi saring misi. Nya teu acan. Oke, kuring bakal mikir ngeunaan eta engke. Rezeki anak soleh, visi jeung misi saingan ketat.
ujung enjing siswa-siswi SMA hiji Cikarang Barat. Simkuring abdi salaku kepala sekolah ngerasa reus bisa ningali antusias anjeun dina ngabadakeun pemilihan ketua OSIS tahun ieu serta pikeun leuwih rinci ngalibatkeun periode OSIS tahun katukang. Mohon simkuring ti anggota OSIS bade ngumumkeun calon ketua OSIS. Calon kahiji mangga ngenalkan diri. Calon kedua mangga ngenalkan diri. Ayo orang pemitian calon dunia makan air. Atau halus? Halus. Ayo, patarusan kahiji. Naon bedana anjeun kapasaing nu anjeun teboga. Pertama Adit. Abdi mah kasep, tidak mah henteu. Dita. Rencana pisan, programnya jelas tur asa. Mimitian ti mingguan, semester, bulanan, nepi ka tahunan. So, mana jelema nu bener jadi ketua OSIS? Numutkeun portofolio abdi mah jelas tur leres. Adit, abdi mah sanes jalmi anu pas janten ketua OSIS, tapi oge jalmi anu pas janten saingan Dita. Oke punten Adit, upama Adit kapilih jadi ketua OSIS, naon Adit lakukan? Kaheula, kuring bakal ngabentuk tim anu diisi ku jalma-jalma anu kompeten. Kadua, kuring bakal ngalaksanakan kegiatan anu aya atanapi anu bakal dilakukan ku tim sareng anu paling penting nyaeta kuring sareng tim bakal janten jembatan komunikasi antara murid sareng guru. Hatur nuhun. Sadap, mana nempo beja di wasak tadi? Oh, ternyata calon ketua OSIS ieu anak koruptor. Tim ini jadi pikayeuna, maneh teu bisa berdiri robah. Sok boga cara pikeun ngacut kepercayaan batur. Naon? Aing mah teu nyaho naon maneh. Kalian sama teu ngantos. Nah, abang debat urang biasa sami. Hah? Sarua? Maneh oge maya jalma milih maneh kan eta geuleuh. Oh, teu bener saha. Kuring yang sorangan yen Ivan ngahaja maya jalma pikeun milih anjeun. Nyalira ieu. Aing mah teu resepnya. Boga otak naon? Nah anjeun hoyong ngahina kuring. Payunan anjeunna. Maneh mah awon, ganteng. Kudu banyak jelema jeung milih kuring mah. Da kuring mah butuh duit maneh. Abdi resep, abdi hoyong anjeun menang. Lamun hayang menang, tuturkeun cara kuring. Mah leuwih hade eleh dibanding menang tapi curang. Dita. Ayo naon? Saroseun Kang. Sayang nuju naon? Mikirin mami, Oma. Kumaha carana menang jawaban namun Dita tetap ngahindar. Mami terus uing sadayana, Oma. Dita teu hayang panggil deui jeung mami. Ulah kitu atuh sayang, da kitu-kitu ge anjeunna tetep mamina Dita. Mami terus ngancurkeun sadayana, Oma. Rencana Dita musnah lantaran mami. Sadayana pasti pernah ngelakukan kesalahan, tapi anu paling hese nyaeta ngahampura dengkeun heula keterangan mami. Ayeuna mami priogi pisan ka Dita. Muhun, Oma. Tapi kumaha pendapat umum anu dibentuk tim mimiti? Hampura Dita, Mi. Mami anu kedah menta hampura ka anjeun, mami geusona ka anjeun, atasan mami ngelakukan eta tanpa kanyaho mami. Gerakan geus ditransfer, mami henteu diweureuh. Kunaon mami teu nyarios kitu tadi, Mami? Kunaon cicing we?
Tetiasa tak, mami hoyong aman kanggo anjen. Masa depan anjen masih panjang, anjen masih ngora. Nah, dita jauh lamun mami nyarira. Tak, abdi hoyong minta hampura ka anjeun. Nah anjeun masih wani nembongkeun diri ka hadapan dita. Sanggeus tangan anjeun aku kan di dieu. Dit hampura Basi. Hapunten, oge tuh ngerusak silaturahmi. Tak, mana korban di dieu urang salah. Urang duaan teh obses, kuring mah hayang kuliah di luar negeri. Da maneh teh hayang ngabuktikeun kalau bajal mah yen maneh teh lain hina. Jeung anjeun nyobian pikeun mantuan babaturan, tapi dina cara salah. hampura orang tak. Cek mana urang saha? Hapunten, upami pendak deui. Pengumuman pemenang pemilihan ketua OSIS bakal dimacakan ku kepala sekolah. Muhun simkuring abdi nyatakan pamenang ketua OSIS periode 2022 napika 2023 dimenangkan Dita Anggita. Dilijeng ya. Hatur nuhun. Dilijeng Sungut, naon anu anjeun lakukan di dieu. Kok malah sewot gitu sih, Pan? Mulut mana teh ember. Ulin maer jelema jangan dukung si Adit. Nya harga di babaturan mah teh di harapan loba jelema. Hapunten, abdi janji abdi bakal ngelakukan nanaon pikeun minta ti anjeun. mohon kunaon ada baper gitu. Ayo guys. Niat uring kadia ngajak ke pesta sih penting Ica isuka. Rasa saya terdiajak. Sial. Mau amat. Tiga. Bisa. Dita ya di kamar mana geus jadi bukti bahwa mana menang ya, menang hapunten. Pengen gue buat dia nih. Syuting tempat nyalon. Soalnya dia mainin guys. Goncer dong. Menang. Ya, masukin belum. Ya. Udah, kok masih berenang? Gini aja udah. Si Ipan selingkuh sama Oma. Tidur bareng, guys. Wah. Ini suaminya lagi berantem anjir. Mending di sini. Datang gotong royong sambil lulungan. Pesan silih lojong. Udah guys. Sekian untuk hari ini, bye bye. Kita harus masukin sih.